ketos tah ieu ketos sarang pemalingan. Makana polisi bodoh sebenarnya mah. Alah tuh bener lupa tak ketos tilok beunang bae apa kerja sama apa naon sih? Iya ale. Nu leungit belah ditu datang ka saya sangaran anu motorna anu jam sabaraha sia leungitna jam sakean. Bismillahirrahmanirrahim. Ngan teu dibejakeun dong ke ketos. Nah, belah ditu gelam. Sasangaran anu jam sabaraha leungitna jam sakitu. Jak ketos deui wae. Masya Allah. Na ieu horenganan Allah karunyaeun ka urang ketos ka kiaina ka ustadna ka santrina di mana karunyaeun Allah ka hiji hambana dibere geuring. Allahumma ya rafi'ad darajat Allahumma ya rafi'ad darajat Allah. Tahir lamun lahirna Desember Desi, lamun Agustus Agus. Masya Allah ngaran teu masalah ngan awalan ku Muhammad Abdullah Muhammad Agus Muhammad Supendi Muhammad urang mana teh Supendi teh urang Vietnam Supendi. Nah pakaian Muhammad pang bagus ngaran Allah make Abdullah Rahman Abdurrahman Rahim Abdurrahim Khalik Abdul Khalik. Teu bisa mun Pendi mah Abdul Pendi teu bisa. Jurusan. Nah make Abdu. Lamun ngaran Allah make Abdu atawa di awalan ku Muhammad ke di akhiratna pangheulana dipanggil. Pangheulana dipanggil. Aya babin saurang sakarang ngaranna Pak Wigi urut di Sukamantri nya. Urang tendenan Muhammad Wigi berarti Jawanya Wigo kudunanya Wigo tapi di dituna Wigi ngana panggil ke di akhirat ti heula lamun Wigi doang angel nya mangkana geus panas ban polisi teh atuh wah ujianna digarang di akhirat na kieu panas nya ta tapi lamun make Muhammad ti heula Pak Wigi Muhammad Wigi maju ti heula maksudna mun ka sorga ti heula ka neraka ti heula teu masalah daripada nungguan kebal. Nah sarua Pendi ge Muhammad Pendi maju kira-kira kula bae kira-kira ye cek masyarakat nyana bakalna ka sorga apa ka neraka hayu coba pantesna heulana ieu mah pantesna sepakat ieu mah neraka aneh. heran kula ge heran kok bisa ka neraka berarti nyaho ka jejeroana teu kudu nanya ka Haji Epi teu kudu hanya Haji Epi mah nyahoan jasa ka nyana teu kudu mah masyarakat kabehan neraka. Ih Masya Allah. Tah cek saha neraka teu panas ti dituna neraka mah panas kecuali wali-wali Allah atuh malah wali lain kiai lain panas lah. Nah wasmi idza wada'tihi Muhammadan ngaranan Muhammad manta kabeh urang boga ngaran boro-boro urang jelema baju aya ngaranan samping aya ngaranan lamun urang barat nyebutkeun apalah artinya sebuah nama tapi urang Islam mah justru make ngaran kabeh ge. Surga aya ngaranan kabeh neraka aya ngaranan kabeh ya Allah ya Rabb masjid aya ngaranan majlis aya ngaranan
mentak urang kudu akur ngaranna jeung nu diinstruksikeun ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hiji ngaran nu bagus tadi teh ngaran Allah nu asmaul husna make abdu atawa tendenan awalan Muhammad atawa Ahmad. Nomor kedua tafaul ka para aulia, para nabi baheula mah masyarakat loba ngaran teh ngaran Musa, Ibrahim, Zulkifli gaya Zulkifli baheula mah aya ngaran. Kuari mah lamun aya nu menta ngaran ya ka kiai, ka Ki Uding coba ieu menta ngaran kula. Oh sia, boga ngaran laki tah we. Lalaki geus lah ngaranna Isa. Bungeun teh masyarakat. Bung atuh Isa mah tembung masih Musa. Bungeun. Hayangna Jeffrey bangsa kari itu teh. Efredi. Teu daekeun kuari baheula mah. Atau tafaul ka para aulia Allah, ka para ulama. Nawawi di urang boga ulama. Kemudian Maulana Hasanuddin. Nah eta ngaranna tafaul. Ulah sambarangan ngangaranan. Kitulah baheula mah ngaran Fatimah loba di urang. Ngaran Aminah loba di urang. Tapi kuari mah teu daekeun. Budak teh teu daekeun dibere ngaran nabi teu daekeun. Ngaran sahabat teu daekeun. Masyaallah karim. Ya. Taya urang geus terkontaminasi. Komo kahareupna deui. Urang kuari bae ge di zaman ayeuna geus lain rarasaan ayeuna. Nu baheula diketos suci, murni, bersih, putat kitu keneh. Maksudna teu kacampuran ku bangsa orang-orang asing atuh ayeuna sing jelgir orang asing. Atuh ayeuna pergaulan dan lain-lain sebagainya. Encan kahareup Ki Uding Onam nyana geus ngaku sorangan moal kebal deui cek nyana ieu. Moal kebal deui ye. Cek ieu lain rarasaan meureun. Atuh lain rarasaan ya pamajikanna geus teu bogoh ka nyana. Nyana geus teu bogoh ka pamajikanna cak nyana. Jadi bogona kanu ngora. Nyana ge kapan nyana pamajikan teresep tapi neuleuh si embar resep keneh nyana. Tah. Balikan deui. Urang teh ya kuari boga kangjeng. Turun ke alam dunia ngabener-benerkeun nu infoten iman. Iman urang ulah infoten. Kumaha infoten iman? Infoten iman mah sakumaha tadi sanajan geulis ta pamajikan tetep teu ditoel-toel acak. Sanajan deukeut ka masjid iman infoten teu daekeun ka masjid. Sanajan majelis taklim ngajegir di sisi mata iman infoten moal daekeun nya ka majelis. Moal daekeun. Haji Pendi doang anu sering ka masjid mah. Haji Pendi mah Masya Allah masjid pondok pokoknya terus-terusan di deuleuan bae mana kipas cokot ku jana. Sering ka masjid. Tapi kos kitulah laguanana. Kukula ge ditegur sebab teguran masyarakat. Teguran masyarakat kieu cenah sok hajeng Haji Pendi mah mun eta coba panganasehatankeun. Emang kunaon? Atuh kipas 3 eueuh kabeh. Ya Allah. Akhirnya kula ya kula nanya Haji emang bener kipas dicokot? Bener. Kunaon tuh? Dahar dihadet emang rusak ya nyana. Tapi kan teu dibalikeun deui datang ka kuari. Nah ieu impoten ieu nu kitu garana. Impoten iman. Ieu kakarak bab syariat. Urang lamun di syariat impoten iman. Masya Allah. Permaksiatan moal kajaga lantaran impoten imanna. Duit bank terus bae. Kreditan terus bae. Aya awewe lain muhrim terus bae. Impoten ngaranna. Judi terus bae. Masya Allah. Kula sedih sebenarnya mah aku mah sedihna. Unggal-unggal nu leungit motor lompatna ka ketos. Ketos mana? Ketos mana? Kan di hikmat aya ilmu lompat nak kemana ketos deh tatang ketos tak ketos sarang pemalingan makanya polisi bodoh sebenarnya mah alah tuh bener lupa tak ketos tilok benang bae apa kerja sama apa naon sih. Iya
nu leungit belah ditu datang saya sangaran anu motorna anu jam sabaraha sia leungitna jam sakean. Bismillahirrahmanirrahim. Ngan teu dibejakeun dong keketos. Nah, belah ditu gelam. Saya ngaran anu jam sabaraha leungitna jam sakitu. Jak ketos deui bae. Masya Allah. Nah iya horenganan Allah karunyaeun ka urang ketos ka kiaina ka ustadna ka santrina di mana karunyaeun Allah ka hiji hambana dibere gering lamun aya kiai teu gering-gering Allah tersebut mendak lamun aya kiai geringan be dipake karesep ku Gusti Allah moal aya kiai teu gering moal aya geringan be sakanya hoku laki uding memeh lahir geus gering. Kiai mah kos kitu kabeh ge lamun kiai teu gering-gering teu dipake karesep ku Gusti. Nah, ieu ge sarua ye. Lamun aya kiai, aya santri, aya ustad araman kabeh di lemburna. Teu kanyahoan hebatna teh kiai. Tapi lamun cel loba nu mabok, cel loba nu zina, cel loba nu judi, robah teu tah hate kiai. Robah teu hate pemimpin. Allah dek nguji ka seseorang, dek nguji dek naikeun pangkat diuji heula, dek naikeun pangkat diuji heula, tanpa diuji moal naik pangkat. Eueuh hiji kiai naik pangkat jadi solihin, disolihin jadi wali tanpa ujian moal aya. Tinggal kumaha ketenangan jiwana ka istiqomahanana. Ieu urang mah kuari ku partai bae ku partai sudah gilek bae. Pilpres geus gilek bae ngagilek deui urang. Lain bagian kiai pilpres mah mah. Pilpres mah bagian polisi, bagian TNI sakalian ka neraka jahanam. Oh masalah geus. Kiai mah. Aduh, emang neraka atuh nu teu bener, atuh nu bener mah henteu ngan moal aya ja. Geus teh masa bodoh sia teh mangsia masa bangsa ka ditu los. Nah, ieu babak Sunda sing lempeng ki uding kurang lempeng sabarana keur eta. Beteungna loba duit pamarentahan nya eta. Mantap kukula dicarekan, aduh ieu kumaha mun kabur pae. Baheula. Bari geus diseusuhan ku nya kabeh. Bari geus rada nyayan tah. Mantap wajahna nyai giliran nyai napas kurang. Kajahoan kukula mun aya kiai ngadahar duit pamarentah kadeuleu insyaallah kadeuleu dina naon cenah kiai tarang mah mengkerut tarangna. Urang kudu boga pamarentah tapi urang ulah milu-milu jeung pamarentah hese ta urang kudu boga sebab lamun pamarentah atuh nu nyieun SPP teh saha nu ngabenerkeun SPPT urun KTP dan lain sebagainya nagara acak-acakan. Tapi urang ulah milu jeung pamarentah ngadukung ngadoakeun ulah milu sakitu urusanana. Mantap kula ba beuh lamun ditampung bae tampung tah ieu momononna ieu atuh duit miliaran cek jana kiai bodoh-bodoh teh sia teh aing nu bodoh goblok tarima bae si jaloba cenah nu narima. Nah, ieu kakarak pernah dibere ku kula seetik ieu dua jelema ieu. Masya Allah. Subuh jam 7 bae. Subuh jam 7. Hampir-hampir teh salat. Eta dibere seetik doang eta komumun gede asana moal salat-salat nya mah. Tak ieu duit tukos karar itu teh ya, lain paranti jang jelema anu neuk ngembangkeun agama. Mal beres. Moal aya geunah impoten imanna. Nah, nu paling hebat ketika iman urang naik karasa ngeunahna ibadah. Karasa ngeunahna ibadah lamun Kangjeng Nabi nyaritakeun wa qurratu aini fi shalat. Salat teh nikmat kadeuleu Allahna. Haji Pedi mah karunggoni panu kadeuleu. Salat teh karunggoni nu kadeuleu. Ya Allah ya Rabb. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kangjeng Nabi ummi teh artina teu nulis teu maca. Sebab Kangjeng Nabi lamun nulis mesti dianggap Quran buatan Kangjeng Nabi.
Lamun Kangjeng Nabi maca besi Quran dianggap rangkaian Kangjeng Nabi. Umi teh lain bodoh, teu nulis teu maca. Nu mantap Kangjeng Nabi tara nulis tara maca jeung henteu bae Kangjeng Nabi mah teu perlu. Nu mantap teu perlu kolbu Kangjeng Nabi mah asli teu terkontaminasi. Kolbuna caang, deuk nyaritakeun naon Kangjeng Nabi, deuk ditanya naon Kangjeng Nabi. Urusan politik, ulah ning politik di zaman Kangjeng Nabi. Politik Kangjeng Nabi Isa kumaha, di zaman Kangjeng Nabi Musa kumaha, zaman Kangjeng Nabi Ibrahim kumaha, politik di zaman Kangjeng Nabi Adam alaihissalam, Kangjeng Nabi Nuh. Hafal Kangjeng Nabi mah caang hatena. Nanyakeun perekonomian, ulah perekonomian di zaman Kangjeng, perekonomian memeh Kangjeng, santas Kangjeng. Perekonomian tahun 2018 ayeuna geus kabaca ku Kangjeng Nabi. Nu jadi presiden ku Kangjeng Nabi geus kabaca. Di Indonesia bakal merdeka. Presiden pertama Bung Karno, kedua, ketiga, keempat, dan selanjutnya presiden nu bakal ayeuna ku Kangjeng Nabi geus kanyahoan. Dibere nyaho wali Allah mah. Nu kuari bakal. Kuari masih kene presiden terhormat Jokowi. Kuari keur adu kekuatan jeung Prabowo. Geus dibere nyaho Kangjeng Nabi nu bakal jadina ieu saha geus. Wali Allah geus dibere nyaho, ulah hese-hese nu bakal jadi si eta geus nyaho, ngan teu meunang dibejakeun. Caang Kangjeng Nabi mah. Atuh kacaangan Kangjeng Nabi jero kubur katingali ku Kangjeng Nabi. Ya Allah ya Rabb, Kangjeng Nabi liwat anu keur disiksa di jero kubur katingali ku Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi liwat ke kuburan aya nu keur sesenangan di jero kubur katingali ku Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi nyaritakeun mahsyar katingali ku Kangjeng Nabi mahsyar, mizan katingali ku Kangjeng Nabi, siratal jembatan siratal mustaqim katingali, lauhil mahfuz katingali ku Kangjeng, surga jeung neraka katingali. Caang Kangjeng Nabi hatena. Urang sebagai umatna titah nuturkeun Kangjeng Nabi, lamun urang beneran nuturkeun Kangjeng Nabi na caang hate. Ieu nu bantak para roek ge ieu nu bantak para roek. Ya Allah, ya Rabbi dagang ku dagangna dioplos lalulu. Masya Allah. Ih, teu meunang asup ka masjid haju bae ganti sendal. Atuh kula ge sering leungit sendal. Ya kula sorangan. Cek kula sendal ka mana? Cenah eja aya di pondok. Masya Allah. Nah iyalah. Anu nyieun poek hate teh eta karesep mata, karesep ceuli, karesep irung, karesep sungut. Berbagai karesep-karesep leungitkeun karesep eta caang urang ge sarua bisa nempo. Geus dibarejaan ya wali-wali Allah mah saha kumaha. Mantak deuk aya gempa ngabejaan, deuk aya tsunami ngabejaan. Deuk aya naon bae ngabejaan. Aya anu kaleupasan ngomong waktu deuk gempa. Aya anu kaleupasan ngomong wali Allah ketika endek terjadi Palu. Aya anu kaleupasan ngomong. Masya Allah. Lamun abah kula didengekeun ku kula sering kaleupasan ngomong ke lamun ditotor be lumpat ke jero. Masya Allah kaleupasan ngomong. Dah. Jadi nyahoeun tah. Kaji Pendi be pernah dikit Haji Pendi be cenah dagang nanaon ge moal maju cak abah. Sugi-sugi tiba-tiba umuman abah kanyataan imah sapotong imah atuh batur dagang teh kan meuli mobil meuli tanah nyieun imah kawin deui eta ngaranna maju kan. Ieu mah kan dagang teh sawah itu dijual mobil dijual imah beak sapotong deuk baju bayu eta bener eta abah barang bah emang bener ih aju ka jero tah abah datang ka kuari bener nyana mah ngakuna kula cenah akrab jeung abah deh di mana? Tak itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, maksudna ulah dijadikan infoten iman urang, dicoba ku urang diobatan supaya iman urang mamawa urang seakan-akan urang keur belayar di laut dibawa ku layar dibawa ku iman urang ayana naon iman lah anu ngadukung urang ngajurung urang jeung nahanan urang ketika impoten segelis naon bae awewe secantik mana bae awewe pasti menta diceraikeun kitu kene kolbu urang iman di mana impoten cilaka
Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, nomor kahiji walimatu tasmiyah, ngaranan anak make ngaran anu bagus. Lantaran Kangjeng Nabi geus caritakeun sakumaha tadi. Nomor kedua urang kuari maulidan. Maksud maulidan teh coba urang nempo sepak terjang Kangjeng Nabi, kacekasan Kangjeng Nabi kolbuna. Ya Allah ya Rabbi, ulah hese-hese Kangjeng Nabi mah begitu mantas perang cara rape kabeh katigali ku Jabir bin Abdillah. Kangjeng Nabi karunya amat, mana kesangan, mana capek. Akhirna bebeja ka pamajikanna, neng geulis ka pamajikan, aya naon Kak? Kangjeng Nabi bangunna capeun pisan kumaha lamun masak jang Kangjeng Nabi 5-aneun atau 10-aneun boga naon? Aya cek nya gandrung mah. Geus urang jieun mangga ke kakak ye cak Jabir teh mencit embe aya anak embe mah geus dipencit ku nyana anak embe na dipasak gandrungna dipasak ngan saleter gandrungna ge dipasak harewos bae Kangjeng Nabi na harewos cak pamajikanna diharewos Tuhan Rasul pamajikan kula keur masak ulah lobaan 10-an bel 5 sampai 10 ngan saleter masakna. Oh insyaallah cek Kangjeng Nabi gara pasak bae langsung udang Kangjeng Nabi. Wahai para sahabat, pamajikan Jabir bin Abdillah keur masak jang urang, hayu urang kadari itu kabehan. Makaning kabehna aya 700 wakilas 1000. Jabir gegeran bae balik ka imah langsung ngonci lawang. Di kamar kieu bae cak pamajikan kunaon Kak? Aduh ieu Kangjeng Nabi cenah bebeja kabeh. Atuh tadi diharewos. Ieu geus kaharewos tapi jala datang-datang ngomong bae titah kabehan. Wah, ieu mah kiamat sugro cek ini. Waduh pamajikan geus kieu bae. Masyaallah. Nyalahkeun ka salaki emang pamajikan mah kitu bae. Nah naon ge nyalahkeun ka salaki bedarder eta di imah. Tadi geus harewos. Ki cek Jabir enggeus. Atuh pan 1000 emang lu kumaha ngagotong imah. Ulah kitu. Ribut pamajikan jeung salaki. Eta ya ti dituna berarti eta. Namun salaki ribut jeung pamajikan ulah kaget. Sidina Ali ge ribut jeung Siti Fatimah. Siti Fatimah teh kapan garwana pamajikanna putri Kangjeng Rasul ribut biasa. Ngan Sidina Ali mah lamun ribut bae ka masjid ngagolel. Aman kan. Asal ribut ka masjid ngagolel. Mantak besi diketos di dieu aya nu sok sering di masjid nah eta lah ieu akhirna Kangjeng Nabi datang kabeh 1000 jelema ka dinya ka imah Jabir bin Abdillah. Jabir geus di kamar kieu bae kumaha lalakonna ieu cenah kumaha lalakonna ieu asana beak jeung kastrolna segini. Ya Allah Kangjeng Nabi datang ka dinya mana ulah waka dikaluarkeun ulah waka diturunkeun ke kukula cek Kangjeng Nabi. Cek pamajikan Jabir ta ieu ke kukula cek Kangjeng Nabi. Beres ditinggali ku Kangjeng Nabi langsung diangkat. Antri. Sahabat antri kabeh. Siapkeun wadah. Saurang-saurang ka dia maju, saurang-saurang. Siblek tak maju, siblek tak maju. Eta pamajikan Jabir kieu bae. Antu beak-beaknya. Kitu beak-beak. Teu beak-beak teu sep-sep cek Jabir. Masyaallah. Terus be 1000 jelema beres kabeh. Dahar sebeuh kabeh. Ieu na dibikeun ka pamajikan Jabir masih kene utuh teu coceng setik-etik aja. Masyaallah. Lamun Haji Pedi bisa kos kitu nyieun warteg cenah. Nyieun warteg cenah geus. Ya Allah ya Rabb. Saang hatena ulah Kangjeng Nabi heulanan cerita Ki Hairun beki Hairun kula anak abah kula Abah Haji Damyati Abah Haji Manuri putra bapana Romli putra Ki Hairun hajat begitu hajat teter ceritana tamu loba sedengkeun daging kurang nah teh hese Ki Hairun mah langsung ka tukangan imah aya tangkal cau dituar ku nyana dicacak dibawa terus ke dapur gegeran semur sebet aturan dapur kayak kaget ulah lo ngomong semur
langsung disemur ya sampai tutupan ngan ke nu mawana kula cek Herun geus beres tah asak langsung dibawa jadi daging Masya Allah Karim eta bodogol cau dikitu-kitu jadi daging Haji Pendi mah daging dikieu jadi sagu parah ya nah iyalah lamun caang hatena iya Allah ya Rabb ulah Kangjeng Nabi ulah Tuhan Syekh Abdul Qadir ulah cara wali-wali Allah nu sejen kula jeung Abah caritana ka mana ngaranna ka Banjar heran berangkat jam 7 saat eta can aya tol masa sih datang ke Banjar jam setengah 10 8 9 setengah 10 2 jam setengah ke Banjar teu harti 2 jam setengah can aya tol teu harti kajian ku kumaha ge kula digerokeun geus aya Abah cenah kula tas gaji ya Allah diperkirakeun zuhur kunaon jam sakitu geus aya bener bae Masya Allah geus teu ngomong teu naon heran berangkat jam 7 harita ngaran supirna Sumantri naik mobilna mobil sedan beureum geus langsung dirinya ka Jogja berangkat ke Jogja tadina deuk ba'da zuhur ngan dahar heula tos dahar langsung berangkat ke Jogja diperkirakeun kan ti Banjar ka Jogja teh ya 7 sampai 8 jam tapi eta datang ka ditu asar ge encan teu kaharti horeg aya wiridanana la ilaha illallahul jalilul akbar guys bae ka ditu mah lebejaan direkam kan musia bahaya guys saya bisa haliber kabeh nah dibaca ku kiai bisa hiber dibaca ku kiai bisa deket negara baca ku Haji Pendi ngobrus ka sumur orang kumaha nu macana ya Allah ya Rabb nah iyalah urang mau nyaritakeun Kangjeng Nabi pohara atuh pasti nyaritakeun para sahabat pohara pasti nyaritakeun para tabiin hebat atuh pasti nyaritakeun para aulia Allah baheula hebat pasti nu belah dieu atuh Buyut Mansur bisa ngobrol jeung mau Buyut Mansur bisa ngobrol jeung mau ulah Kangjeng Nabi geus mukjizat tah mah tah ieu Buyut Mansur di Mekah dekat Banten turun jalan sumur Zam-Zam set langsung di batu Quran ini kumaha coba Haji Pendi pernah nurutan dekat Banten cekna jalan sumur blas di Banten eueuh di dinya teu muncul atuh kudu aya babacaanana la ilah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ditembong-tembongkeun ku Gusti Allah jelema nuturkeun ka Kangjeng Nabi geus moal selempang urang lamun nuturkeun Kangjeng Nabi caang hate geus caang hate buka kitab-kitab nu mana bae bakal kabaca bahkan Gus Dur ku caang-caangna hate maca koran teh sakadar sakieu we set balikeun selesai tanya koran nu eta beritana naon bae dibaca kabeh ku Gus Dur Haji Pendi mah maca koran teh cak anakna lagi ngapain bah baca koran waduh mobil terbalik bah atuh bacanya terbalik geus pikun goblok atuh lain tibalik bacana salah ese jeung nu pikun ese Masya Allah Karim sekalina maca koran pan teu beres nya maca ada berita apa bah cek anakna ini berita mengagetkan emang berita apa rumah sakit di Jakarta kebakaran 5 mayat melarikan diri 5 dokter terbakar hangus bah masa imah heran dokter bisa lompat kebakar mayat lah iya para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah caangkeun hate jang nyaangkeun hate moal bisa babarengan jeung polisi moal bisa dijamin 150% jeung TNI wah beuki parah jeung pedagang karung wah moal bisa sekolah TSD datang ke SMA hayang bersih hate tidak ada jalan moal bisa
hayang bersih hati kumaha sih supaya ulah impoten iman. Carana di sekolah moal aya guru sekolah nage malegpeg. Nah wal bisa kajian hukum profesor tinggal profesor, doktor tinggal doktor, kuliah di mana we hayang canghat mal bisa cerita tasawuf tinggal tasawuf cuman ilmiah, meraktekeun mah moal bisa. Nah hayang canghat mah ieu tah di majelis taklim pesantren mondok. Pesantren canghat Masya Allah nu mantak beda jelema nu masantren jeung anu teu masantren lain deui. Nu masantren mah nu masantren geus aya ilmuwan wajin babarag-bagan ka mamana ya cara Ki Uding. Ki Uding teh balik masantren teh emang haju nyieun pondok henteu dagang heula nya Jakarta eta nya tapi teu maju-maju dagangna hutang ambalaya gas cek nyana aing bagian meureun dagang mah bisnis lain boga mobil ngajual mobil. Oh bagi cak nyana kakarak nyieun pondok. Nah, ilmu lain deui. Allah supaya bisa teteg ibadah dagang teu dimajukeun ku Gusti Allah. Kitu keneh bisnis teu dimajukeun. Lain eta. Nu pas mah magahan ngaji sebab geus katitipan ngaji. Mulai nyaangkeun hate tempat nyaangkeun hate mah di majelis taklim tapi kiaina ulah Ki Golkar mah malegpeg sarua bae cenah PDI watuh sami mawon gua cenah ieu mah PKB weh pada bae ge lah iya oh lame abres iku mah ora beres wah ulah nu lempeng hiji be Allah lain anti tapi ngadoakeun Allah lempeng hati ulah aya terkontaminasi hiji be Allah tiba heula waliullah seperti eta mentak waliullah mah tilok sare ti peuting teh sebab naon merenungkeun beuh batur nu keur dansa batur nu keur mabok batur nu keur zina di hotel di bar nightclub dan lain sebagainya Gusti abdi teh jadi tumbal Gusti ulah disiksa eta jelema nu keur maksiat teh Gusti keun bae abdi nu hudang ti peuting waliullah neuk kumaha teu berat teh jeung teu capena emang jadi wali teh capek sebab naon ngadoa lain jang dirina apaleun loba nu maksiat teh tengah peuting nyahoeun loba nu maksiat tengah peuting emang teu nyaho sebab loba nu laporan asa teu kudu dibejakeun tapi ngadoa ka Gusti Allah ulah disiksa Gusti nu maksiat ulah disiksa Gusti cukup abdi anu mentang mata tengah peuting tadarru ka Gusti seperti eta waliullah ngalengis batin urang lamun nyaritakeun wali kunaon eta bersih hate mentak waliullah hayang 100 tahun bae Gusti abdi teh hirup endek naon maneh abdi mah endek cicing di tempat jelema anu marasiat saat-saat batur poho ka Allah jutaan manusia poho ka Allah abdi nu inget ka Gusti hiji we abdi Gusti tingali abdi tah kitulah para aulia Allah cacak ayeuna di Jakarta mun eueuh nu kitu Banten mun eueuh nu kitu Indonesia mun eueuh nu kitu wallahu a'lam geus dipepelingan ku ayat teu paham teu ngarti dipepelingan ku hadis kitu keneh dipepelingan ku berbagai mauizah masih keneh bae ka anak ge mimiti dinasehatan 2 kali carekan 3 kali sintrek 4 kali tampiling anak kitu keneh Gusti Allah pertama melalui mauizah terus nasihat terus kadieuna terus ya otomatis digempakeun ku Gusti Allah disunamikeun ku Gusti Allah urang supaya nempok aya naon sih di dinya teh pasti aya bebendu Allah waliullah selalu ngadua di tengah-tengah manusia nu keur poho ka Gusti Allah Subhanahu wa taala eta teh penerus Kangjeng Nabi nu sok disebut warasatul anbiya hiji ngaranan anak make ngaran nu bagus nomor kadua tuturkeun Kangjeng Nabi urang maulidan ye nomor katiluna urang bakal maot haul almarhum
Kiai Haji Ali teh nikah sareng Hajah Umamah teh putra Kiai Haji Badrudin teh putra Ayah Banjar putra Mama Ilyas nu Mama Ilyas teh katingali ruhna ku Mama Sobari ketika Mama Sobari ngawuruk jeung santri jeung jamiahan tangga innalillahi wa inna ilaihi rajiun ruh Mama Ilyas naik ka langit maot roh kadeuleu roh mantak haji pendi ge kapeung waktu mah nyahuan aya roh maju ya emang bau hitut cekeuna ieu teu lain roh teh mah angin seger tah ieu teu beres haji pendi mah kanu kitu teh seukeut nya mah nah eta roh bisa katingali ya Allah ya Rabb lamun jelema geus bisa nempo roh berarti geus lain cara ulang alamna aya hamba Allah anu ngan sakadar gulugat jaligut teh ieu di syariat teh cara urang aya nu geus baju ka alam malakut bisa nempo arwah-arwah muqaddasah bisa nempo ruh-ruh anu dipake karidho ku Gusti Allah naik deui nya naik ka alam lahut eta mah geus lain caritakeun ieu wali-wali Allah teh bisa nyebrang ti alam ieu ka alam eta bisa katempo Masya Allah karim aya kene kuari ge lamun nu kitu Banten ajur Jakarta ajur nu mantak kula didatangan ku salah seorang polisi di ditu lain polisi dieu polisi dieu mah biasa-biasa bae polisi di ditu ceritakeun ka kula tek ngajak gitu kula ceritakeun Pak begini ya kiai itu ada macam-macam kiai nyana kaget oh iya amankan kiai-kiai yang seperti itu paham nyana siapa saja kiai nggak tahu yang penting kiai yang begitu amankan siap Pak Kiai mantap aya sababaraha kiai diamankan nyahoeun nyana gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah urang ge tetep bakal maot sakumaha nu dihaolan ku urang ayeuna ngan nu pantes ti heula maot nu ngora anu kolot kula mah deuk nanya bae anu pangkolotna di luhur ieu saha urang doakeun mudah-mudahan tere amin saya kudu nunjuk kaki uding atuh teh mah sarua itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ketika urang geus nangkarak cabut roh set mun rohna roh muqaddasah roh para syuhada nikmat syuhada teh jelema nu maraot syahid perang di medan laga kadeuleuna nyeri padahal mah rohna diangkat ku Gusti Allah ka surga kadeuleuna mah nyeri padahal mah geus nikmat aya di surga jelema anu ngaluhurkeun agama Allah etalah jelema mujahid fisabilillah loba ye nu kaasupkeun mati syahid teh nya hiji al mabdun teh jelema anu nyeri beuteung dua rupa nyeri beuteung teh aya anu kaluar utah kolera meureun aya anu mules bae maot eta ge syahid kan nomor kaduana anu nyeri ku sebab wiladah awewe ngalahirkeun maot syahid mana deui nu syahid teh jelema anu harik teh anu kabeulem syahid aya deui nu gorik teh anu kakerem eta ge syahid jelema nu ragak taradi ragak ti luhur brek ka handap paeh syahid jelema nu liilai kalimatillah walau fi baitihi walau fi majlisihi di imah bae di majlisna ngaluhurkeun agama Allah lempeng syahid loba nu maot syahid teh tuh nya tinggal urang bagian nu mana ye supaya langsung roh urang ditampa ku malaikat dibikeun ka Gusti Allah syahid ya Allah ya Rabb hebat eta jelema lamun maot syahid teh hese nyaritakeun syahid lamun perang di urang mah embung perang jeung ulah waka perang jeung ulah perang dan naonan perang ngan ngelompokkeun diri urang hayang maot syahid geus bae niatan ngaji jadi tentara Allah maot syahid alhamdulillah geus ngaji bae ulah babagi jeung dagang kecuali dagangna jang nyeun majlis
tuh aya henteu Haji mah can nyora ngadenge di pondok sugan kitu naon Haji Pendi keur ngumpulkeun jelema deungan tuh ieu keur ngabagikeun zakat jan teh malah mah zakat batur dicokotan. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Na ieu tilu acara ngaranan anak make ngaran nu bagus minimal tafaul. Kadua tuturkeun Kangjeng Nabi sebab Kangjeng Nabi uswatun hasanah abeh caang hate urang di jero bulan Maulid ulah hese-hese lobakeun maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabaraha cenah kieu macana 4444. Lamun lobateun 444. 44. Pikun mah geus kitu mah. Kolot kitu 4 doang. Siapkeun tasbihna maca sholawat. Sholawat nu mana cenah kiai? Nu urang resep mun jiat resep eta berarti akur. Nariyah. Nu resep nariyah akur. Henteu cenah teh akur teh mah Ibrahimiyah nu sok dipake salat datang ka fil alamin innaka Hamidum Majid. Panjang teuing cenah kiai. Sholawat istighosah salawat wassalam dari mafil alika wa yasidia sulagi tisarian bisa. Eta ge panjang keneh cenah kiai. Sholawat adrikni assalatu wassalam. Tuh jadi ngomong neuleukeun we kumaha cenah adrikol lati-lati. Tah atawa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Eta bae insyaallah urang ke di akhirat maot di akhirat langsung loba sholawat beungeut katempo ku Kangjeng Nabi. Ya Allah ya Rabbi. Pendek kade cek Kangjeng Nabi. Kajin cek Kangjeng Nabi salat teu bagus ya tapi kadeleuna beungeutna herang amat ya urut naon ya herang. Ku Kangjeng Nabi ditanya ieu bangunna lain herang sholawat cenah ieu mah ieu. Herang hutang cenah ieu mah ieu. Tah ieu ya para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sabulan mulud ieu mah sabulan mulud sholawat bae geus ka Kangjeng Nabi. Sholawat bae ka Kangjeng Nabi. Geus sholawatan nu urang resep. Eueuh hiji jelema ka surga, eueuh hiji jelema ka surga tanpa Kangjeng Nabi. Eueuh hiji jelema diangkat jadi wali tanpa Kangjeng Nabi. Eueuh jelema diangkat jadi sholihin tanpa Kangjeng Nabi. Sebab Kangjeng lah nu diutus ku Gusti Allah. Urang nyaho salat ti Kangjeng, nyaho puasa ti Kangjeng, nyaho zakat ti Kangjeng, nyaho bener ti Kangjeng, nyaho salah ti Kangjeng, nyaho sagala rupa ti Kangjeng. Waktu sangat wajar urang ngayakeun maulidan dibid'ahkeun ku Muhammadiyah pek jang Muhammadiyah, dibid'ahkeun ku Persib heug jang Persib. Kajeun ieu mah. Tuh nya masalah saeutik we ka aing ngalawan. Tak itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, iyalah ala kadar lalagaan dari gula we ngaji lalagaan tadina ge naon kitu rada kurang sehat. Nah ieu mah ngabungahkeun ka incu ngagumung jeung ka silaturahmi ka urang dieu ieu mah sakadar ku akrabna jeung Ki Uding akrabna jeung Haji Pendi jeung Haji Epi jeung kabehan bae ku akrab eta lah kadang-kadang henteu aya sekat-sekat jadi Haji Epi atuh pohara jeung kula mah pohara geus hese nyaritakeunana kaakraban manehanana Haji Uding ku kula sok diledekan bae. Diledekan kukul mah masih hayang cager emang deka mana. Nya teu bisa ngajawab nya. Heuh nya deka mana? Paeh balik ge kieu. Heh cek nya nu ngora ge paeh ngalawan tapi ka kula ge sarua. Ngora ge paeh bae cek nya. Atuh. Nah ieulah ala kadar jang itibar hate malam ieu urang ulah jadi manusia infoten iman. Kira-kira ketika tersep jeung teu betah jeung teu ngeunah ibadah berarti iman urang infoten disadiakeun pondok pesantren diputat diketos di berbagai-bagai daerah jeung kampung mana nu ngepas jeung urang supaya iman urang bisa mawa urang ke arah nu bener sebab urang bakal maot ketika maot dunia kabeh ditinggalkeun segala rupa ditinggalkeun nu milu ka jero adalah amal perbuatan bagus kanyahoan bagusna jore karasa jorena wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Seberapa lain di dunia lain di akhirat bae teh kos kitu di dunia urang amal bagus bakal kapanggih di dunia kene amal goreng di dunia kapanggih di dunia kene
dongengna ramai sebenarnya tekarak inget tangan gelantaran jam 12 ke iradenya dongeng eta pohara loba jelema nu karasa keneh di duniana sebab dimimitian ku Kangjeng heula dimimitian ku Kangjeng urang loba ya dongeng-dongeng wali-wali kiai-kiai jeung pedagang-pedagang gara-gara ngalakukeun salah Kangjeng Nabi satu ketika ngome cincin muterkeun cincin kieu doang dikutuk ku Gusti Allah Muhammad emang kaulah ngadamel anjeun teh jang heureuy make jeung sempet-sempet ngome cincin sagala urusan umat Kangjeng Nabi dikutuk ku sebab kutukan eta terjadilah sesuatu terhadap Kangjeng bae ge panjang ta dongeng nangan engke deui 12 masalahna Kangjeng bae ge ditegur ku Gusti Allah gara-gara sakitu encan para sahabat Sina Abu Bakar encan sejen mentak pantes lamun urang dibere ku Gusti Allah gering dibere anu eta teh tina ayat eta wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah karasa ku urang khairon ge bakal karasa urang nyaritakeun enon gitu ngarasa amal bagus ti Kangjengna keneh lamun tadi Kangjeng saleter bisa 1000 amay ya'mal misqal khairan ya roh terus dan segala orang nyaritakeun mukjizat Kangjeng Masya Allah makin tercengang makin tambah iman tercengang tambah iman geus puguh ka Kangjengna ieu ka para kekasih Allah lagi luar biasa nah ieu mah dicukupkeun sakieu ala kadar jang sakadar itibar empo cangkeun hate urang nya ulah jadi impoten iman urang asupkeun diri urang ka majelis taklim ka pondok pesantren dengekeun ngaji asupkeun ke jero sanubari pake setik supaya urang kabehan husnul khotimah urang doakeun orok nu tadi mudah-mudahan panjang umur dijadikeun jelema anu sholih solihah kitu keneh urang kabehan mudah-mudahan jadi jelema sholih solihah akhir hayat urang mudah-mudahan husnul khotimah di akhirat urang dihijikeun di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak terkecuali mah ya pedagangna pejabatna polisina abrina kabeh mudah-mudahan urang dihampura dosa ku Gusti Allah pandia dibungkus disolateun dibawa ka kuburan nu ngiring keurana tilu masuk yatsba'ul mayyita salasa ngiringkeun mayit ka kuburan tilu macem ahluhu wa maluhu wa amaluhu dulur-dulurna marilu jeung tatangga-tatanggana ka kuburan hartana ge mun jauh kuburanana dibawa ka mobil begitu datang ka kuburan asupkeun ka jero dibuka beungeut urang buka tempelkeun cenah pipina ka taneuh tempelkeun talina kumpulkeun jang Haji Pendi jang nalian karung moal laku datang ka kiamat kumpulkeun di jero ulah aya anu kaliwat anu tatadina eta mayit teh komandan mungkin di korem mungkin di kodim mungkin saluhureun kodim naon mengaji wah bodoh WC kan lamun polisi polsek, polres, pol Masya Allah geus tere paeh teh nyaho keneh bae di dunia waktu hirup anak buah
siap dan dilaksanakan dan oke dan paeh buka bangetna teh nyaho eta komandan balok 1 balok 2 12 balok asupkeun buka pipina ya Karim teh nyahoeun kuburan mah ieu teh komandan sah nu baheula abri kueri TNI baheula akur polisi jeung abri angkatan bersenjata kueri terpisah komandan polisi mimiti polsek polres datang ka luhur paeh kubur buka tempelkeun katana wih cenah ieu mah komandan tidak tahu komandan buka Masya Allah periwit asupkeun dek meriwitan malaikat jana Gusti Allah lagu ya Allah Masya Allah ieu teh pengurus negara tim mimiti lurah camat bupati gubernur RI 1 paeh nyana kubur buka pipina tempelkeun wih cenah ieu mah bupati tinggal bupati hayang nyawa bodem habak cenah ieu mah presiden komo presiden gede bodemna teu nyaho saha paeh mah kitu bae ya Allah ya Karim lamun penggede bae paeh model kos kitu atuh kumaha sih ieu atuh RT lain RW lain geus maning kubur hirup-hirup RT kiai nu kuari di mama-mama di buya-buya ya Karim nu kuari di mama-mama di buya-buya paeh bawa ku muridna ka kuburan kiblatkan buka pipina kena ngahiji murid nu kamari ngahormat ka kiaina ka mama ka buya saat eta man nyana nu nincakan buya nyana nu nincakan kiai nu kamari bapak ku anak ditincakan kuburan anak nu kamari di komandan tah ieu polisi hiji masuk ya di depan ya dok mangga alhamdulillah kecuali Pak Masya Allah Karim artis Ola Ramlan mana mah teh jauh orang Ramlan teh ngaji ke Cilongok ya Allah haju ngajina yang di kamar bae di sial artis tugas gaji ke Cilongok Ola Ramlan kemudian ya ini lain ya si Gusman syuting naon ya si Gusman kemudian jadi orang Bandung geus buku etikus endang balad etikus wah artis lo Bandung ngaraji ka Cilongok ngan ngahaja kukulat teu meunang keluar atuh si ieu bahaya artis di jero we guys loba artis gararaji ya Allah ya Rabb nyana nanyakeun cenah aya sih ieu tuh naon hubunganna jeung sia atuh nyana nyana sia sia ka ditu nyana mah pan haju hayang dipoto bareng pan waduh emang geus kolot ge nyong-nyong diamankeun ku kula bangsa artis ulah geus kabar bae nah setenar Ibu Heti Kosendang Ola Ramlan Yesi Gusman dan sederetan artis anu lain paeh asupkeun ka kuburan buka nu kuari dipoles cek Ibu Heti molesna bage teu mah sajam Ibu Heti bebeja ka kula tukang polesna anakna Ola Ramlan mun geus dipoles 2 jam
wow jada merapi eta lamun ngaji ka Cilongok dayangna be opat dayangna opat anu nuduhkeun jalan nu niupan jalan kula nyaho ka artis teh ngaraji ka ditu nu mantak ngaraji naon nyana horeng sok santunan yatim piatu ngondang kula ka ditu ieu nya sok yatim santunan fakir miskin mun kula daek diondang ka ditu jadi boga kegiatan ceuk kula siap bae asal nyana daek dikawin ku kula sia telaku ge ya Allah ya Rabb orenganan artis teh loba kegiatan lamun kula daek diondang ku artis-artis aja ambalaya loba nganten teh ceuk kula teh kula wakil mau enggak saya wakilin sama siapa Bapak Haji Pendi yo enggak mau sampai kiamat saya enggak mau cenah nah ieu keur carita kajeun teh kahirupan nyana emang nyana mah kahirupanna kos kitu deuk kiih bae dianteur ka jero eta si kumaha di jerona asa kiih dianteur ka jero aju sia yang nganter ye duh payah ya mah giliran artis BKW saya nganter ya Allah kumaha geus payahna banyak. Nah lamun tadi abri paeh kubur komandan ge kubur mun ieu polisi paeh kubur ieu kiai paeh mama buya kubur ieu mah negarawan bupati gubernur presiden kubur masyaallah buka ieu na kuari orang beda-beda pakaian kiai make jubah polisi make pakaian kebesaran polisi besi pahili jeung masyarakat abri make pakaian kebesaran bagus besi pahili atuh bang anu make baju ieu bagus itu lain ieu make baju kos kieu nandakeun nyana bahwa nyana setengah kiai setengah pedagang kuari beda-beda pakaian anak isuk akur pakaian anak akur anu dikaput gunting ieu mah jang komandan kajen jang komandan ge gunting bae teu kudu dikaput teu kudu ieu mah cenah jang buya sarua bae ieu mah cenah jang kapolri komo kapolri hiji bae cenah ieu mah artis komo artis cenah ieu mah jang masyarakat urang talaga komo urang talaga geus teu kudu make bungkus-bungkus dibungkus da akur henteu nyaho eta balok 1 bintang 1 mungkin eta teh bintang 3 mungkin bintang 7 kelenger sia nah sahabat ya Karim bungkusna akur bae masyaallah naon nu dibanggakeun hirup urang kuari jenderal kapten letnan apakah buya kiai mama apakah ieu teh artis tenar kelas nasional atau dunia apakah ieu orang kaya tetep bae nu dibanggakeun paeh bungkus akur ya Allah ya Rabb ketika dibawa ke masjid disolatkeun usolli ala hadhil janazah usolli ala hadzal mayit Allah ngadeng eta urang di jero sebab ketika urang di pandian haju dibungkus lapisan kahiji lapisan kedua ketika lapisan katilu roh urang nu neuleukeun di luhur lawang asup ka dinya set dibungkus ku lapisan katilu cak amil nu kencang set cenah mah Haji Pendi komo Haji Pendi mah nu kencang besi hudang deui ya Allah ya Rabb
si teh si kaya, si teh kapten, teh jenderal, teh letnan, teh artis, teh aktor, teh kiai, teh ustad, ieu masyarakat teh jauh pocongkeun aya di jero. Ketika disolaten dipanggul urang aya ngadenge, disolaten ngadenge, roh urang aya di dinya ngan tengah hiji. Bawa ke kuburan dibawa. Ngajerit urang di dinya, aduh aing bakal ditaringgalkeun. Bawa ke kuburan. Nu bagus nguburkeun teh ti arah kidul. Set. Lantaran urang geus terbiasa ti hareup, oh masalah. Sebab orang terbiasa ti arah kidul teh ngagulusur gitu set sirah heula. Tah kuari mah urang sok biasa dihareup sebab ditampa ku kabehan. Mun ngagulusur gitu pernah terjadi. Cek ulah dihareup bae jam maitna gede. Entu cek kiai teh kudu di kidul bae. Kulantarannya nama kiai ne kolot, geus kajeut. Teu katahan kudu dihandap. Atuh borosot bae ka ditu. Sak aing ge. Eta kiai kolot isinin jasa kakula. Ayo sia, cek kula ge dihareup. Maksudna maitna gede moal katahan. Atuh pan gede digolosor isunah cek jana teh tina kitabna ge. Atuh aing ge maca kitab cak hate tapi. Manya urang debat di luhur kuburan. Ayo geus antepkeun sebab pengalaman kula waktu nguburkeun di Rimpak. Maitna gede. Teu katahan. Untung harita katahan sirahan ieu mah was moal katahan cak aing ge kula geus kieu bae asana nyana nu ngahareupan tu kidul ka dieu teu katahan nu dihandap anakna pan kuru hayeus sia ya terus rot ka handap tuh kiai isideun ya sedekah kula heula cenah mangke mah kumaha kiai bae ka kula ye makana ukur atuh jeung kanyaho aya deui nguburkeun harita kudu dibelah dieu bae di kidul sedengkeun pager. Da belah dina pager cek ulah lah dihareup bae kiai jaya pager teu bisa cek cenah. Pager ge maning pagerna bae cenah ieu urang ngalah sunahna. Ieu atuh rusak ieu pager. Eta nguburkeun di ditu di pasir, lain pasir belah deket pasir kana antara. Deket pasir teh tah hiji deui tah negara Rurahyono teh naon? Bunder. Ih, semua bodoh. Nyawa nu dihareup heran yang mah di bunder cek ulah teh dihareup bae sebab ieu pager cak kiai du kolot di dieu bae cenah kiai kajen pagerna ka dinya beuh mangka ding tangkal kadongdong baheula teh ngacabut ku sia kiai gitu teh kulantaran kula wala nemah bae mangga bae bener bae mait ti dinya tatoel ku pager mangka ding pagerna kawat baheula teh atuh soek. Nah, cek ulah kiai bogan kiai nu nitah pangaputkeun tah. Atuh kiai teh macam-macam aja kula mah babarina bae sih. Babarina bae kumaha. Nah, iyalah pengalaman-pengalaman nguburkeun. Afdol nama memang ti dieu ngan di dieu bae mun maitna kuru boleh. Mun maitna bangsa model kos kieu mah salajan kuru kan dosana gede, berat. Malah katahan kadenge tak kurang ya Allah ya Rabbi terus asupkeun ke jero kadenge Masya Allah urang bakal seperti itu asupkeun kiblatkeun buka heula urang ngadenge urang aya di dinya Masya Allah kan terus ditempelkeun gelungna teu berdaya urang langsung digelungan tas dibacaan inna anzalna mun nguburkeun gelungna bacaan inna anzalnahu fi lailatul sampai selesai hiji gelung 7 sedengkeun engke bakal ditanya gelung teh cak riwayat bakal hudang gegelungna ta eta teh bakal hudang ngajawab Masya Allah, ternyata faedahna gede. Faedahna inna anzalna. Terus ditatabankeun hiji 2 3 apa bagi poek enggak jerit. Pak beres. Tok, samak. Ayo
berulu di sorangan di jero. Masya Allah, sorangan di jero. Langsung beres talqin. La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa hayyun la yamutu la yamutu bi yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kullu nafsin dha'iqatul maut fa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Cek Imam Subki begitu nunalkin datang tadinya hudang mayit jero nyetol tadi. Oh mau taing tae kadeng urangna di jero kubur nunalkin di luhur padahal geus kahalangan ku tanah beda alam nyana alam barzah urang alam mulki alam dunia tapi ketika nunalkin kadenge ku urang dia lamun teu percaya paeh ge paeh ku kula ditalkin ge talah kahebatan alam barzah mah kan di laut di darat di kubur alam katutupan ngaranna alam barzah. Mungkin kuburan teh di beteng buaya, di beteng maung, di beteng orai, di handap, di laut dan lain sebagainya alam barzah. Tah nyana ngadengekeun. Ya Haji Supendi. Nyana kikia kulan. Baik. Udhkurillah adalladzi kharaja alaihi min dari dunya ila daril akhirah wa hiya syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nyana nyekelan ieu oh aing teh paeh ngadengekeun mayit di jero. Annal mauta haqqu wa annal qabra haqqu wa anna na'imahu haqqu wa anna azabahu haqqun. Teu bisa urang bahasa Arab sebab teu pernah sakola teu pernah masantren nunalkin bahasa Arab urang ngarti di jero. Bahasa Arab jadi ngarti ngadengekeun wa anna su'ala munkari wa nakirin fihi haqq al-ala fi atbaqis sara wa baina asyakiril mauta wa idza ja'aka al-malakanil muwakkalan di mana datang dua malaikat wa huma munkar wa nakir ngaranna munkar nakir fala yufzi'aka wa la yurhibak ulah kaget ulah sieun fa innahuma khalqun min khalqillahi ta'ala. Malaikat munkar nakir teh sarua dadamelan Allah makhluk Allah. Urang dibere beja tenang kan ya Allah ya Rabbi mun Muhammadiyah ngaulahkeun talqin kaje Persib ngaulahkeun talqin Persis oh Persis aing teu meunang salah ya Allah. Oh masalah jana urang mah berkeyakinan talqin kan jana mah cenah teu percaya atuh lulus kaji teu masalah urang mah pokona mah nu boga keyakinan bae lamun di bejaan kos kitu urang jadi ngeunaheun kan urang tambah yakin. Da wa idza sa'alakal malakat man rabbuka wa man nabiyuka sampai selesai di bejaan kan ku urang Allahu Rabbi wa Muhammad sampai selesai. Kan aya di hati urang oh beres talqin balik bener bae jol teh malaikat ngan memeh malaikat munkar nakir teh aya malaikat amal rame orang di jero kuburan anu tadi dicaritakeun kuburan teh sepi kuburan teh poek ternyata orang rame di kuburan teh caang ya Allah kadareulean ari ieu saha ieu kasep amat oh kula salat 5 waktu masyaallah kasep amat ya Allah ya Rabbi ari ieu saha ieu nu kasepna leuwih tibatan biasa abdi tahajud jak ya karib ari ieu abdi duha ai ieu abdi mah jariyah ka masjid masyaallah kari ari ieu sa abdi maca sholawat di hiji naon kareng ngadaratan di jero kubur
urang tenang Masya Allah pas Haji Pendi maot hari ieu anu hideung amat ieu bohong ya Allah ya hari ieu menipu dagang karung cenah dek dibere nu bagus dibere nu dodep araya kabeh Gusti Allah ternyata orenganan sakumaha tadi yatsba'ul mayit salasah ahluhu ahli nama balik ka imah wa maluhu harta balik ka imah ternyata nu milu ka jero kubur wa amaluhu amal urang asup ka jero kubur milu jeung urang ti mimiti harita datang ka ba'ats datang ka masyar timbang amal ngejebat di jembatan Shiratal Mustaqim amal nu eta milu bae terus Gusti lamun hayang boga batur nu baragus jang di jero kubur saat urang nyorangan secara zahir kuari salat urang jadikeun babaturan urang di jero kubur tahajud urang jadikeun babaturan urang di jero kubur sedekah urang jadikeun babaturan di jero kubur duha urang ngaji urang babantu urang kadulur ka tatangga bakal ngawujud jadi makhluk bakal ngabaturan urang indah di jero kubur teh cek Imam Ghazali ternyata rame horeng dibaturan ku abal amal bagus urang lamun nu bagus lamun nu jore sia saha kayak saha saya jore amat balak genep teh ya Allah ya Rabbi anas geunah sabarahan teh untung teh di jero kubur ngabaturan urang cai kita tuh ka ditu aing sieun ka malaikat teu bisa sebab kula sok dikekerek bae ku ente pan bo ditundun di luhur lamari mah gading balak genep ya Allah sia ieu saya bau amat kula catur nya ya Allah mah gading polisi marahin catur bae eta hayu sia babaturan di jero kubur nu balak genep nu catur geus pugu ai saya ye si cak Haji Pendi ieu mah saya bangun ieu mah jore amat sih cak urang dieu mah lain jore joben jadi saya ye sok nonton sok di aku bae saha heula saha sia nya jorenya bau apan Mang Haji teh ya kan malam minggu nyedakeun si Mbak anu susuna dicadi ojol jeung baso teh tak ieu lah araraya kabeh di jero kubur Masya Allah Karim bayangkeun ku urang jang diri urang mun aing paeh batur urang bakal nu karumaha ieu bayangkeun sedengkeun maot mah teu nyaho cara ieu nu ku urang kuarikeun di matang puluhan jegur secara zahir mah secara zahir nyeri secara batin mah syahid jelema anu perang tertembak di medan laga li'ilai kalimatillah kadeleuna ku urang dicacag tembak tojos pedang roh nama keur aya di sorga ngaluhurkeun agama Allah ngeunaheun seungit bakalna di akhirat kabita kabeh jelema aya teh seungit amat saha ieu lah mujahid fisabilillah anu rohna pake ngaluhurkeun agama Allah cek jelema kabita amat hayang amat cek kena koskar ari itu mal bisa ngeusan kuari mah alam nage alam akhirat kuari nyeri kuari kadeleihina dicacag Sidina Hamzah mah Sidina Hamzah dicacag-cacag panggulana di akhirat bendera dicekel ku Sidina Hamzah nu urang lamun ke Mekah di Uhud jadinya kan urang zarah assalamualaikum ya ahla Uhud Sidina Hamzah anu geus dijelaskeun ku Kangjeng Nabi bendera mujahid fisabilillah serahkeun ka Sidina Hamzah mamang Kangjeng Masya Allah lamun kuari urang berjuang ngaluhurkeun agama Allah tertembak terpanah kemudian atuh ayeuna mah kitu dibeuleuh dan lain sebagainya kuari mah macam-macam di akhiratna deuleu bendera Sidina Hamzah Masya Allah tah nyeri mana deui anu syahid nu syahid teh nu ragag di luhur tangkal brek ka handap nyeri ka deleuna syahid asal iman ka Allah jeung ka Kangjeng Rasul ulah si siang-siang maling saya syahid teh budak cenah
kunaon tabrakan nya sincek banyak sincek Syahid Said mah luka belum nyeri kaderena nyadakeun seserian ku hari ya Allah ya Rabb nikmat cek cenah mun jaraho kageunahannya na status syahid urang pasti nama ngadoa ka Allah hayang amat ka beuleuh hayang amat dicaci hayang amat disiksa di medan laga dalam rangka ngaluhurkeun agama Allah syahid awewe ngalahir kemudian aya kesulitan maut ku sebab ngalahirkeun syahid lobalah status syahid anu di akhirat bakal pangheulana ka sorga nu ti kelekep anu tabrakan asalnya nana iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam loba nah nu mandak begitu kula diberi informasi aya nu kabeulem saha masyaallah oh masalah geus aya ti qodona syahid cekulat nikmat secara zahir menyeri secara batin nasya seungit lamun urang dibukakeun hijab ku Gusti Allah kaembeu bakalna kula ngambil seungit teh hiji di makom Siti Khadijah seungit luar biasa eta ge teu ngahaja jamaah do rombongan kula aya nu maot dibawa ke haram dikubur kemudian diuntit ku mobil ternyata teu kalacak wallahu alam di mana kuburanna lewat makla asup kadinya zarah ka Siti Khadijah anehna ye aneh saat eta teh askar-askar nu biasa galak teh jauh teu kadeuleuan ya urang teu nanya teu naon nu biasa nu haram haji urang macan nu haram haji iman teu aman bae horeng mereundek dipanggihkeun jeung seungitna Siti Khadijah kakarak saumur kula ka Mekah manggih seseungitan modal kitu nomor kedua ketika di Sidina Hamzah zarah bareng ieu ge milu junjungan jamaah sejen seungit pohara amat beres darah kula nanya ngaji ngambil seungit tuh seungit di mananya sadi keur zarah jangan teh cak nu aya mah bau bae bau kula cakna atuh emang watak nya mah mandi sakitu teu mandi sakitu loba ambean anu kaambe ku kula loba nu teu kaambe diajak zarah ku kula ka ditu ka wali di Garut aya angin eta teh bapakna Syekh Abdul Muhi Pamijahan angin sok gede masyaallah duaan jeung besan ti Bandung oh barang tek aya hadir berarti geus beres teh zarah turun di gunung nanya mah aja tadi geuleuh angin di mana sih tadi di hareup teh sakitu emang aya angin ya Masya Allah mah aja neuleuh teu angin sakitu gedena muter henteu nya mah teu daek neuleuh mah heran ambean teu kaambeun nya mah angin teu neuleuh sieun tanya ada Jamilu nya neuleuh angin emang aya angin ngan nya mah tah rada ngabohong saeutik aya ceknya nyawa aya euas we mah jadi tukang geus ieu jeung isi pasti di sia teu neuleuh bae ribut nya duaan emang anak buah teh kos kari itu lucu gitu tak aya duk angin sakitu gedena teu kadeuleuh sababaraha kali ziarah ke para wali ke para ulama sok aya papanggihan ulah sok nanya bae henteu bae nya henteu encan kebal ziarah ka guru kula di Garut set aya deui angin set muka lawang biasa set tiis tanda kehadiran beres ziarah nah gade kayaknya maja tadi aya neuleuh angin emang aya angin wah cikula ieu mah hijab dong gede jasa meureun karung malulunya teu daek karasa nah iya di jero kubur teh ternyata loba babaturan masyaallah ai perang mameureunnan urang mancan wayah jeung ulah peperangan teh heulanan tetapi anu seimbang jeung perang aya naon ngaji eta ngaluhurkeun agama Allah perang ngaluhurkeun agama Allah dina pada ngaluhurkeun agama Allah nah aku
nu mantak santri-santri eta mujahid fisabilillah, tentara Allah. Kurang neuleuh di pondok pesantren eta keur jadi tentara Allah. Nyana mah henteu ngaharepkeun naon, hiji bae hayang bisa ngaji, hayang wawuh jeung Allah, tentara Allah. Aya anu tentara Allah mingguan, ieu mingguan ka Cilongok, ya lamun boga ongkos, lamun teu boga mah henteu nya ge sarua bae. Aju ngajina ge pas di Tangkal Ambon bae kan. Atuh gadeukeutan tukang uduk, jeung kiaina mah teu wawuheun nya mah. Jeung tukang somai wawuhna jeung tukang uduk. Oh, masalah guys. Geus ka ditu siang hiji jeung tukang uduk. Ayo, aya nu sabulan sakali gajina tetep tentara Allah bae. Tentara Allah, ibu-ibu ge sok ngaji teh tentara Allah. Cenah keur nyusuan, tentara Allah keur nyusuan. Cenah jarore atau tentara Allah mah tilok anu kaset, tilok anu geulis, jarore engke di akhirat geulisna mah. Kuari mah atuh sabira lah dunia. Gelis menang 40 tahun. Atuh jadi kariput. Tuh, komo sih mah. Karak lahir ge geus keriput cenah mah. Tah kacaritakeun mah di jero kubur teh engke datanglah malaikat munkar nakir nanya man rabbuka wa man nabiyuka wa madinuka wa ma kitabuka wa man ikhwanuka, nah wa ma kiblatuka wa man ikhwanuka, eta nu bakal ditanya geus ulah hese-hese apalkeun ti kuari. Yang pertanyaan di akhirat man rabbuka Allahu rabbi wa man nabiyuka wa Muhammadun nabi wa ma kitabuka Al-Qur'an, kos teka bae sia. Teu kudu ditalar ti ayeuna sebab eta mah asal urang ibadah ka Allah, salat, Ramadan, puasa, nisab zakat, nisab haji, munggah haji. Urang aya tahajud, yang lalaki awewe mah teu kudu tahajud ja. Awewe mah teu kudu tahajud, teu kudu rawatib, teu kudu salat duha, teu kudu awewe mah lalaki. Lalaki bae, awewe mah asal ngaladenan salaki leuwih tibatan salaki. Geus sakitu geus. Dina kitab lagi teu kudu geus tahajud los. Kakak tahajud bae kula mah ngaladenan kakak bae ke kakak tas tahajud kula nonggeng. Atuh leuwih ti tahajud. Eta bae geus kos kitu awewe mah. Isuk-isuk nawaran ka salaki ka kopi apa susu kula. Eta geus sakitu bae ge salaki ngeunah. Ieu mah kakak kuari kakarek nyahona tiki uci kamari ngaji. Ka tadi mah teu nyaho. Oh, lamun keur ti gongora mah aing senang ieu kos kieu. Boh, ieu awak aing datang ka kuru mikiran sia aing. Kuari mah aing atuh bakal lintu.